jauh di mana? Ayo dorong we lah. Dorong we lah. Duh, kumawanya usaha teh rese makanya pemajikan emok jeung emok wae aing kumaha mayaranana aing kisah mayaran emok aing nyokot nyaho-nyaho pas mayar weh salaki deui kalarusting lah aing ya ngajual embe teh laku-laku aing di luhureun sirah aing ya embe dijual teh laku-laku kemana deui aing nganangan duit aing ya kalarusting aing lah. Duh, kumaha ya duit bensin aing. Ka mana ieu nya? Bingung nyangana ya. Woi, pusat dah sarak naplak aing sa. Kamarana sih ajak. Nyawa emang bensin beak. Kita mogok. Heeh, mah. Yang meuli bensin atuh. Heeh, duitna. Bukan duit. Ditip lah ka Mang Kosim atuh nya. Oh, atuh ditip mah. Ya. Yuk. Urang nyokot duit lah nya. Kades ya. Ka mana-manakeun. Nah, atuh aing ada mah jujur, tong kabungut aing, bungut jujur aing mah. Aing kebenaran aing ya. Aing teh udah setor jeung emok kok aing. Udah kok aing ka mana nya kok aing. Gadekeun kok aing mendingan kok aing motorna. Lumayan aing setor pamajikan aing. Lumayan aing ya. Assalamualaikum. Salam. Nanya. Iya ya. Mang Jenet orang rebutuh. Maksudnya, Iya, ngadekeun motor atuh ya urang ya lah. sebelah yang motor menang di mana iya motor saya. Sat, Mang Jenet mah terpercaya ka urang. Oh, nya perlu kudu taliti. Urang emang lagi isana STNK mah nyusul. Tah ieu urang motor emang keur darurat jeung pamajikan urang ngarek setor emok. Motor emo. Maksudnya digadekeun. Nah, digadekeun lah 2 juta mah kajeun. Aya mah kieu we. 2 juta mah urang eueuh duitna. Ayeuna 1,5 juta kumaha? teu kajeun mah urang Tapi bener ieu motor di dinya. motor di dia atuh Mang Jenet urang. Lain menang. Urang dompet daek lain. dosol urang Mang Jenet lamun urang nu ngabohong mah urang. Coba. Ini surat tadi dibawa. Suratna teu kabawang ke nyusul surat. Masih nyusulnya ke jeung saha? Ieu jeung deukeut ieu atuh Mang Jenet jeung tetangga nyalabatan ieu wae. Malah hirup teh ieu, tadi ditungtung geuningan. Hirup tadi mah. Cuman ayeuna emang beak bensin. Itu mah aya. Enggak ya orang tangan tadi pohon ngeundeuna di mana mah nya? Aya atuh Mang. Mulai lamun kurang kajeun. Kajeun urang Mang Jenet itu aduh pamajikan keur ieu wae. Mulai di mana teh jelapkeunana nya? Aya atuh Mang. Oh, deui lihat. Mana ya? Ini kada aja. Mana menyalahkan duit itu? Sak emang orang kalau butuh pisan urang tenang perlu. Ah ya, duit sama kada ya. Nah. Ya. Ieu sabaraha emang 1,5 juta. Rumah hayana segar kiruna. Heeh. Turun mah nya urang emang ya nya. Antara apa tuh Mang hiji Mang? Sok aya Jeung lumpang kan rasa goreng patut Mang lamun teu ngarokok teh lamun Tanggung lumpang jawab teh. dia nya lamun anu musuh nya. Tanggung jawab urang Mang, Oh, urang. siap. Wani ka ieu ge urang, kadukun ka manana ge urang. Jenet, ya aturan nya urang nya, ieu rapana nuhun ya urang. 1,5 juta ge lumayan lah urang lah. Kita bayar emok lah. Anu aku aing ditipu, aing barudak. Dijune deui ku aing ditipu aing urusanna kumaha engke. Tadi motor di mana nendana? Batur di dieu eta motor. Dan anu bisa leungit. Nyaho. Tadi jeung saha-saha? Duaan. Di dia. Heeh. Terus ayeuna ka mana? Eueuh. Pas kubah ieu kumang Kosim. Mang Kosim. Tadi anggeus teh na Mang Teangan Mang Kosim na yuk. Ayo, Bro. Ayo. Tah ieu motorna. Ieu motorna. Ieu si Kosimna lain ya. Iya, Kosim lain. Urang mun ngagade mah kosim urang mah. Oh, iya lain Kosim lain. Lain. Ari Kosim anu mana sih? Ya urang ka mana mangkatna. Oh, Urang mun bukan teh iya motor saya ieu tadi pakai ku Adi. Oh, gitu. Rek jalan-jalan. Nama kewe. Mangkosim teh angan da urang mun ngagade. Ya Oh. kara keluar ieu urang kara dipake ayeuna ieu. Ayo, emang nyaho teh mana? Pak Kosim. Nyaho. Nyembang teh angan wae yuk. Nah, itu, Ayo Mang teh angan wae. Pak habis cing isukan besok babang emok mandek nih si Kosim mau balik ke mana si Kosim teh bisa teh balik-balik
Yang batuk wae teu boga duit meuli obat-obat acan kumaha aduh Gusti teuingan. Boga duit tuh bala jajan tuh ngotong ka Bimen ka Tejong. Bimen ngotong heula paru yang kieu kumaha wae inget lah. Ayo orang nyamper. Ayo. Orang nyerbu. Kamu udah kayak mana bikam kurang nyamper mana nehna. Ayo dulu. Ayo bikam. Ayo bikam mana tanggung renteng wae urang cokotan mau mah anu aya cokotan. Tuh kemana is kosim can balik buka duit pisan kumaha wae atuh ieu teh. Nu nya kedengan nu nagih Bang Emok. Ayo. Setoran tanggung renteng wae. Boga duit urang teh kudu kumaha terus pasti mau balik-balik. Pasti teh mana jangan sampai bodoh. Pasti teh ngobrol jangan balik-balik. Kata di mak aing aya naon ibu-ibu ya. Waduh, lupa majikan aing dibawaan ya kok aing ya. Wah, eta ibu, main bawaan wae. Teman barawan wae eta. Si ada ikam si akana naon ki kituan. Boga duit urang teh Bang Emok teh berak sakola biaya di mana usaha henteu. Sapoe 3 juta kamari kamanakeun. 3 juta. Bohong lah 3 juta. Tah, ieu teh berekeun tah ka ketuana tah. Oh, eta duhnya kieu Wah, tah. digeritan wae. Ngelakeun wae aing si anak aing jelema susah apa. Aing songkor di bo. Lah, untuk nama aing nu katipu ieu gara-gara ngagade motor, Kosim. Lah, nah ieu Kosim ieu. Kumaha eta ngagade motor? Baikeun ah. Motor Ya, lagi mang, dicopot. duitna mang. Pastor Emok pemajikan. Pohon teh nyawa pohon kaing balikeun we. Emang tanggal 30 Februari lah dibayar kurang emang ya. Janji Bener. urang mang, bener mang. Heeh, Urang. tungguan janjinya. Mang, janji urang mang. Oh, digede Ampura kurang mang ya, ya. orang ampura mang, orang Nah, mang. ah. Urang, mang.